di harapan Allah ulah takabur, tawadu di harapan Allah bakal tawadu di saanteron. Ayolah ilmu teh jadi hijab, jadi hahalang sok bae geura. Urang ilmu kurang kumaha tapi teu daek ngeunaheun ibadah ka Allah ka hijab ku sifat takabur ku sebab ilmu. Nah, urang bae ge nu ngaji bae ge teu daek ngeunaheun ibadah teh. Atuh komo nu teu ngaji-ngaji. Komo anu geus teu melu kana urusan-urusan agama. Wah, esek. Urang bae ge nu hayang ngeunaheun can ngeunaheun gitu ibadah. Pasti keneh kaganggu ku reungit. Aya reungit bae ge tagoyur urang teh. Mun bisa mah pencak di hadapan reungit. Eta kakarak reungit doang teu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berani kanu lain wali mah hewan-hewan. Panari ka wali mah moal daekeun reungit, moal daekeun bangkong, moal daekeun orai, moal daekeun maung, moal daekeun ka wali mah. Urang mah ku reungit ulah waka ku orai. Ku reungit bae ge geus mau salat magrib aya reungit hampir ngejat. Ku orai kaburna ka mana meureun. Urang ya Allah ya Rabbi ku ipis-ipis teuing kayakinan lain ilmu, kayakinan beda ilmu jeung yakin beda. Mantak aya ilmu syariat, aya ilmu thariqah, aya ilmu hakikat. Geus kayakinan nage aya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi urang teh ieu nu hese ge kayakinan, teu daek yakin. Urang mah teu daek yakin. Contoh teu yakin coba kos kumaha kieu teu yakin. Urang poe ieu teu boga duit, teu boga beas. Pamajikan nanya ka urang ka jang isuk kumaha. Aing ge bingung. Atuh heuh ka atuh kudu kumaha mencari atuh ka. Mencari kumaha cek cenah teh ya. Kolot geus areueuh dulur jararawuh ngojek atuh tah motorna ge bangkrut kos kitu kempes. Batur mah kempes hiji mah dua kabeh. Atuh isu kan kumaha ga? Dah puyeng aing ge. Urang ngalamun beta eta teh ya ngaranna teu boga kayakinan. Mun boga keyakinan kumaha kieu? Ka isukeun urang teu boga beas teu boga Allah sugih. Siapa kecangcaya. Eta urang turun ka dunia ge ieu teu aya berita-berita heula endang Allah ke aturan Allah isukan kumaha sugih Allah nyaho datang nyaho henteu hirup ka isuk teu kan ngeunah yakin ngaranna. Jadi pamajikan ge gede hate teu kitu maka Allah mah sugih nya sugih ai urang kalau ngomong nanaon sia sok aju mancing sia. Tuh kan yakin ngaranna ke geura. Ka lain gitu kumaha? Gerak Allah sia teh nyaho. Dengekeun ku sia ieu. Aing makan geus ngaji geus kieu ge. Jelema boga duit, tenang ku duitna. Ternyata begitu keluar duit teh nu nyopet. Ye, ai kakak mah keluar telah copeteun. Dek nyopet naon atuh gara di kakak. Kancing baju. Yakin teh hese. Yakin teh hese. Masya Allah. Geus lamun teu yakin dina urusan rezeki kabelah ditu ge moal yakin. Mah yakin. Ada badak jelema nu boga kayakinan beda kadeuleuh lempangna ge tenang. Kalem. Melangkah dengan pasti. Ya Allah. Etalah wali Allah. Oh,
mangan sedik balikan deui tadi urang donatur teh sakadar di pengajian jang urang keneh urang anu ngarayakeunana urang anu bakal ngadaharna sakitu geus besi ke aya anu donatur di luar ka pabrik misalnya di jalan atau di mana ulah henteu we di dieu mah henteu we geus ieu mah saaya-aya di urang we sakilobana gengan menang sakitu panet teh urang teu masalah geus pokona mah nu mere jojong engke ka dieu nu meuli hewan jojong nu ngadaharna ge jojong jadi beda-beda kita ulah bingung-bingung ya sejak dumadeus ka Allah melalui wali Allah ujungna waga ditu ka Kangjeng Nabi kene ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal jadi wali jelema anu henteu deus ka Kangjeng kunci kewalian lagi di Kangjeng atuh sarua nah untuk ngadoa we ka Allah mudah-mudahan urang dibere paranjang umur beres sarehat boga jang dumadeusna ala kadar sodakohna do baheula mah loba anu nazar hasil maksud ketuan Syabul Qadir teh ieu mah urang nyaritakeun hewan anu haramana wabazin yang manuk heulang eta bazin hukumna haram zil mikhlab hewan nu ngabogaan taji anu eta tajihna teh pake mangsana make tajih eta binatang baz alap-alap kene ngan bentukna beda baz jadi ieu nu dicaritakeun teh kabeh manuk alap-alap bazin syahin sakorin eta kabeh ngaranna mun urang mah alap-alap kabeh ngan aya beda saeutik bazin mah gede manukna syahin mah rada leutik aya deui sokor rada leutikan ti syahin alap-alap kabeh urang lamun nempo alap-alap teh sok di luhur kieu batas alap-alap bangun tenang nya bangun eueuh kariweuh dah di luhur teh kieu hulukna doang nu culak cileuk mana alap-alap eta ya Allah aya kadele ditututan bae kotok hebat eta alap teu kajauhan jadi hayamna ge keur meujeuhna neuleuh mah moalekeun alap-alap mah tenang ge di luhur kita keur lengah bae karak set eta alap-alap ilmu eta teh dipake ku jawara jawara teh alap-alap eta sebenarnya jawara pamalingan teh alap-alap kuari teh aya sawara di polisi eta ge alap-alap kene sarua aya deui di kejaksaan alap-alap jadi loba alap-alap di Polres aya di kejaksaan aya di PNS aya malah di PNS hampir jadi alap-alap kabeh pohara kiai ge aya nu jadi alap-alap kiai itu alap-alap eta ngaranna alap-alap bersorban masyaallah nah ieu haram hukumna manuk anu aya tajihan
cek urang Arab mangarana bag min asyaddil hayawan wa adyakihi khalq nya nama eta kitu tadi luhur cicing hideung manukna teh eta alap-alap masya Allah. Nomor kedua syahid alap-alap keneh ieu ge ngan bedana syahin mah sebenarnya ieu teh manuk ayana teh di Persia Farisyun Mu'arrabun beda seetiknya na aya kongkorongan beureum ieu na tah tanda anu tadi mah aya hideung mah meles kos gaok ieu mah aya teh beureuman di dieuna sarua gayana mah kitu keneh tiba neuleuh manuk asal aya nyana geus sieun manuk jadi mangsa manuk iya alap-alap ngaranna tah eta teh ngagunakeun taji ieu lamun menerkam teh sret ieu langsung sukuna teh karcep geus teu berdaya hewan teh kan macem-macem hewan teh tah aya anu peurahna teh dina hulu oretanna aya nu peurahna dina buntut renon peurahna di buntut cenah lain dina hulu mah teu naon tapi asal buntut acek hah sekarolot teh hulu nyaho heran ieu mah ih kanyaho teh boro-boro nyeun kapal cara Habibi ya Allah aya nu peurahan tapi galak nganggunakeun kitu buntut bae sanca eta maha kawasa Allah lengkap Allah teh masyaallah lengkap nyieun hewan-hewan ih mun kurang diamati eta saha guruna baheula ayo coba orang sanca teh bisa kos gitu orang sanca mah bisa nahu sagalapan nyana mah bisa nahu tah buntutna katangkal nu di luhur huluna ka belah dieu eta ditahu bake beuteung tuh eta di daharan nyana ya Allah ya Rabbi bisa kos kitu eta maha kawasa Allah neangan dahareunana teh aya nu model kitu nah ieu manuk alap-alap syahid eta alap-alap keneh Arab sebab make tajih nyana ngagunakeun tajihna cenah kiai kotok jago ge aya tajihan ieu mah menerkam mangsana atuh kotok tilok mak neangan parabna tilok make tajih kotok matuh biasa aja nama tajih mah lamun diadukeun karak orang di pautan tajihna ge aduh dijantur ya Allah dipalek urang jangjang lagi poek urang di pandian anu ngurusan macan mandi kotok geus mandi tak imam manuk anu aya tajihan nerkam mangsana ngagunakeun kekuatan tajih ya Allah urang mah kan teu pati nyaho ku ahli perhewanan makan ieu teh disoting anu menerkam make suku nu menerkam make pamatuk nu menerkam make jangjang nu menerkam make dada ilmuwan Amerika geus joti permanukan tinggal urang ningali be rekamanana dina fauna dan flora dan
ngomong atuh sia aing mancing sia teh rek ngomong bodoh sia oh ya Allah teh pinter-pinter heran ini oh tah syahid kacacing-cacing aya nu mantak tenangna wali mah teu hayangna naon urang lamun kadatangan wali senang dahar teu beuki nginum teu beuki awewe teu beuki ari kadatangan si eta wah capek hutang di warung urut juguhannya na minggu kamari ge can kabayar kuari geus datang deh ya Allah ya Rabbi aju ngadoa urang cing muria abeh tega dia teh ya eta wali atawa sanajan disuguhan biasa aya nu dahar wali ge teu mak jadi tepun tapeta kadang dibere gembung jadi senang karena hati jadi dunia teh dihareupeun wali mah hargaan tapi dihareupeun si sarwiti bah dunia teh jadi kebanggaan dihareupeun wali mah teu aya nilai dunia teh mentak tenang ngedaheun kana hatena iza dzukiratil auliya nazalatis sakinah ulah wal mawadah warahmah di mana ditutur disebut diomong-omong para aulia Allah Masya Allah turunlah rahmat nazalatir rahmah turunlah sakinah sebab jelema anu deket ka Allah senang tenang dina Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun teboga kasieun teboga karempat la khawfun alaihim walahum yahzanun ngaji urang nyebut-nyebut jelema eta komo aju aya mah atuh urang kabawa la khaufun alaihim walahum yahzanun urang lempang ti peuting babarengan jeung jelema nu beranian kabawa ta urang teu sieun urang lempang ti peuting lewat ka kuburan babarengan jeung nu borangan kabawa pagon jadi borangan orang 10 meter kene geus nyebut orang balap lompat bae teh jeung nu borangan kabawa urang ya Allah wadak urang babarengan jeung tukang minyak kabeleteran sengit urang babarengan jeung tukang minyak tanah ambe urang babarengan jeung bupati kabawa urang situasi kabupatihan aju kiai dibere duitna kabawa sakumaha bupati be bupatina tilok tahajud atuh karuba kiai nu diberena di cenah sok sambarangan emang bupati tilok tahajud tilok kok kiai sok suuzon amat urang ge anu kos kieu capek tahajud
komonyana nu riweuheun pagawean itu teu kitu cenah urusan kos kitu mah sanunya bupati wali neuleuh beungeut nah mana bupati nu wali kiai ge hese jadi wali nu aya ge lajalaga ngejebrus ulah sok kitu cenah kieu entah mun kitu bae mal beres lamun teu kitu mah mal beres acak-acakan tungtungna proposal malulu entek nu teger bae henteu titik beres geus henteu cenah kita mah suudzon kajeun suudzonna bener tah mah kajeun selesai geus bae sebab lawan urang ge tahajud teh nyaho ngaran teu nyaho rupa pas malulu sia tah mah ieu mantep lah dia mah tuh ya Allah ya Rabbi Masya Allah ini pertanyaan nih hapunten abah kiai abdi bade ndaroskeun kumaha hukumna imam takbirna setengah Allah sami Allah tisami Allahu liman hamidah takbirnya takbir intiqal jadi sami Allahu liman hamidah nyana mangan sami Allahu unggul meureun gitu sami Allahu liman hamidah teu naon teu maca gitu naon atuh cara siapa tilok waca urang tos ruku maju intidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd Allahumma nah wari sami Allah unggul sami Allah kemake liman hamidah atau di jero HTB meureun liman hamidahna teu naon nya teu maca ge Allahu akbar bae guys Allahu akbar teu naon dengan teu bagus atau cicing belah di jero hate Allah sugan lewat takbiratul ihram takbiratul ihram kudu Allahu akbar teu menang sami Allah Zalli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbil imaman sami Allahu liman eta mah kudu di demo geus bandingan demo ngademo imam bae daripada ngademo presiden mah imam teh beres dah imam salat ge teu beres komo imam negara misalna imam salat mah teu pan bahaya geus demo sami Allahu liman hamidah Allahu akbar jika kesimpulan nama sami Allah bungkul teu naon maksudna teu batal hamba Allah dibunder balikan deui urang kuari nyaritakeun wali tadi jadi nyebut wali inget kadeketanana sang wali ka Allah sebab jada geus pepegatan jeung dunia jeung makhluk nafsu jeung syaitan alamna jadi pindah tina alam mulki kana alam malakut jadinya nama geus bisa nempo nu gaib-gaib sarua jeung sia teh ya lagi seru aja babaturan jeung nu gaib teh nu sok ngarundai teh ya gitulah walina ye
nuku urang rek dihaulan seorang kutubul aulia. Aya jelema ngadenge kawalian Tuan Syekh Abdul Qadir, datanglah ke Baghdad. Tuan Syekh ngorakeun syab barang datang gadu di jero hatena teh aing nyoba kumaha sih kahebatan Abdul Qadir. Sogol kebeneran eta jelema teh pinter kiai ngaranna Ibnu Saqqaf, pinter paham. Datang begitu datang ditempo Tuan Syekh Abdul Qadir teh aju langsung ditebak. Maneh datang ka dieu teh rek nanya sababaraha masalah nu rumit cek batur cek maneh. Tah pertanyaanna teh kahiji eta, kadua eta, katilu eta, papat kitu. Tah kaget dia kaget bisa kajahoan gitu. Sebenarnya teh kaget jelema anu geus muka syafah. Ieu mah muka syafah. Beda setting muka syafah jeung muka syafah. Ai muka syafah mah anu katempo segala rupa. Di jero hati ai muka syafah mah hajureuneuh hijina. Aduh. Panjang dongeng ke urang dongeng ke dia bakir setik we akhirna cek Tuan Syekh Abdul Qadir ku kata kaburan maneh henteu tunduk ke seorang wali maka aya tanda-tanda kekufuran. Nyana tuh ngomong gitu biasa aja kiai bisa ngaji hebat malah leuwih kolot tibatan Tuan Syekh Abdul Qadir. Beuki inkar karena kawalian Tuan Syekh Abdul. Padahal ulama-ulama sepuh aya catatan-catatanana taslim karena kawalian Tuan Syekh Abdul Qadir. Boronu di negara Baghdad, di Suriah, di Mesir, Turki saat eta tercatat ulama-ulama anu masyhur anu pangkatna wali ngakutubkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Eta mente bener we pangajianana anu sakitu hebatna, santrina harucuta kabladina ku hebat-hebatna ilmu akhirna dititah jadi penasehat raja. Geus nanyana siap jadi penasehat raja. Rajana saat eta adalah raja kafir. Kabeneran boga anak parawan awewe haju main matanya jeung anak raja daekeun anak raja teh silau ku kakasepan jeung kampinteranana cuman dengan syarat ulah daek dikawin asal asup agama kaula agama Kristen. Akhirnya daek Masya Allah kiai teh kos gitu kiai terus bae kaum. Ya Allah ya Rabbi ya eta ilmu jadi hijab berarti kan bentek cik para aulia Allah al ilmu hijabun an malu ilmu teh hijab bentek jadi hal ilmu teh emang ilmu kumaha gitu dipakai takabur kan ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah hijab kan berarti Masya Allah dek ka Allah ukhruj anil ilmi
ilmu nu mana ilmu allazi didduhul jahlu anu boga lalawananna bodoh aya ilmu anu eueuh lalawanan ilmu rabbani laduni. Nah di akhir hayatna singkat mah bener-bener teu bisa maca 2 kalimat syahadat keur sakarat didatangan ku babaturanna ku Abu Said dikakiblatkeun kitu tah malik deui bae teu daekeun dibacaan la ilaha illallah celi dia ngabalir ka dieu Allah kan mantak sodako Abdul Qadir cek batuan bener Tuan Abdul Qadir kaciri ku Tuan Abdul Qadir ku takabur teh aya tanda-tanda kekafiran cek Tuan Syekh kayelah oh badi urang ge boga ilmu teh pake sombong nyeun bandera ilmu teh dipake nyeun bandera banderana aja eueuh cenah ge maknawi supaya naik jadi anu ilmu teh pake neangan kursi eta ngaranna ilmu dipake bendera kana mantak besi hayang kursi bae ka imah kula bae loba hayang nu kos kumaha kursi aya eta ge sarua kursi ge lensa kursi-kursi anu mantak ilmu nu hebat ilmu nu bisa nundukeun urang tawadu di hareupeun Allah ulah takabur tawadu di hareupeun Allah bakal tawadu di saanterona ayelah ilmu teh jadi hijab jadi hahalang sok we geura urang ilmu kurang kumaha tapi teu daek ngeunaheun ibadah ka Allah kahijab ku sifat takabur ku sebab ilmu. Nah urang bae ge nu ngaji bae ge teu daek ngeunaheun ibadah teh atuh komo nu teu ngaji-ngaji komo anu geus teu melu kana urusan-urusan agama wah esek urang bae ge nu hayang ngeunaheun can ngeunaheun gitu ibadah pasti keneh kaganggu ku reungit aya reungit bae ge tagoyur urang teh mun bisa mah pencak di hadapan reungit eta kakarak reungit doang henteu la khaufun alaihim wala hum yahzanun berani kanu lain wali mah hewan-hewan panari ka wali mah moal daekeun reungit moal daekeun bangkong moal daekeun orai moal daekeun maung moal daekeun ka wali mah urang mah kureungit ulah waka ku orai kureungit bae ge mau salat maghrib aya reungit hampir ngejat ku orai kaburna ka mana meureun urang ya Allah ya Rabbi ku ipis-ipis teuing kayakinan lain ilmu kayakinan beda ilmu jeung yakin beda mantak aya ilmu syariat aya ilmu thariqah aya ilmu hakikat geus kayakinan nage aya ilmu yakin ainul yakin hakul yakin jadi urang teh ieu nu hese ge kayakinan teu daek yakin urang mah teu daek yakin contoh teu yakin coba kos kumaha kieu teu yakin urang poe ieu teu boga duit teu boga beas pamajikan nanya ka urang ka jang isuk kumaha aing ge bingung atuh heuh ka atuh kudu kumaha mencari atuh ka mencari kumaha cek cenah teh kolot geus areueuh dulur jararawuh ngojek atuh tah motorna ge bangkrut kos kitu kempes batur mah kempes hiji mah dua kabeh atuh isu kan kumaha ga dah puyeng aing ge urang ngalamun beta eta teh ya ngaranna teu boga kayakinan mun boga keyakinan kemang kumaha kieu ka isu teh urang teu boga beas teu boga Allah
sugih siapa kecang caya eta urang turun ke dunia ge teu aya berita-berita heula endang Allah ke aturan Allah isukan kumaha sugih Allah nya datangnya henteu hirup kan sugih kan ngeunah yakin ngaranna jadi pamajikan ke gede hate teu kitu maka Allah mah sugihnya sugih ai urang ngomong nanaon sia sok aju mancing sia tuh kan yakin ngaranna ke ka lain gitu kumaha gerak Allah sia teh nyaho dengekeun ku sia ye aing makan geus ngaji geus kieu ge jelema boga duit tenang ku duitna ternyata begitu keluar duit teh nu nyopet ye ai kakak mah keluar tenang copeteun nyopet naon atuh jara di kakak kancing baju yakin teh hese yakin teh hese masya Allah geus lamun teu yakin dina urusan rezeki kabelah ditu teh moal yakin mah yakin ada badak jelema nu boga kayakinan beda kadeuleuh lempang na tenang kalem melangkah dengan pasti ya Allah etalah wali Allah urang ayeuna keur nyaritakeun masalah binatang anu haram jeung nu halal bagian nyaritakeun nu haram ya mangan sedik balikan deui tadi urang donatur teh sakadar di pengajian jang urang kene urang anu ngarayakeunna urang anu bakal ngadaharna sakitu geus besi ke aya anu donatur di luar ka pabrik misalnya di jalan atau di mana ulah henteu we di dieu mah henteu we geus ieu mah saaya-aya di urang we sakilobana ge ngan menang sakitu panet teh urang teu masalah pokona mah nu mere jojong engke kadi nu meuli hewan jojong nu ngadaharna ge jojong jadi beda-beda kita ulah bingung-bingung ya sejak dumadeus ka Allah melalui wali Allah ujungna waga ditu ka Kangjeng Nabi kene ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal jadi wali jelema anu henteu deus ka Kangjeng kunci kewalian lagi di Kangjeng atuh sarua nah kita ngadoa we ka Allah mudah-mudahan urang diberi paranjang umur beres sarehat boga jang dumadeusna ala kadar sodakohna do baheula maloba anu nazar hasil maksud ketuan Syabul Qadir teh ieu mah urang nyaritakeun hewan anu haram mana wabazin yang manuk heulang eta bazin hukumna haram zil mikhlab hewan nu ngabogaan taji anu eta tajihna teh pake mangsana make taji eta binatang baz alap-alap kene ngan bentukna beda baz
jadi ieu nu dicaritakeun teh kabeh ge manuk alap-alap bazin syahin sakorin eta kabeh ge ngaranna mun urang mah alap-alap kabeh ngan aya beda saeutik bazin mah gede manukna syahin mah rada leutik aya deui sokor rada leutikan ti syahin alap-alap kabeh ge urang lamun nempo alap-alap teh sok di luhur kieu batas alap-alap bangun tenang nya bangun eueuh kariweuh teh di luhur teh kieu beset hulu da doang nu culak cileuk mana alap-alap eta ya Allah aya kadele ditututan bae kotok hebat eta alap-alap teu kajauhan jadi hayamna ge keur meujeuhna neuleuh mah moalekeun alap-alap mah tenang ge di luhur kita keur lengah bae karak set eta alap-alap ilmu eta teh dipake ku jawara jawara teh alap-alap eta sebenarnya jawara pamalingan teh alap-alap ku ari teh aya sawana di polisi eta ge alap-alap keneh sarua aya deui di kejaksaan alap-alap jadi loba alap-alap mah di Polres aya di kejaksaan aya di PNS aya malah di PNS hampir jadi alap-alap kabeh ku pohara kiai ge aya nu jadi alap-alap kiai itu alap-alap eta ngaranna alap-alap bersorban masyaallah nah ieu haram hukumna manuk anu ayat tajihan cek urang Arab mangarana bag min asyaddil hayawan wa adyakihi khalq nya nama eta kitu tah di luhur cicing hideung manukna teh eta alap-alap masyaallah. Nomor kedua syahin alap-alap keneh ieu ge ngan bedana syahin mah sabenerna ieu teh manuk ayana teh di Persia Farisyun Mu'arrabun beda saeutiknya na aya kongkorongan beureum ieu na tah tanda anu tadi mah aya hideung mah meles kos gaok ieu mah aya teh beureuman di dieuna sarua gayana mah kitu keneh tiba neuleuh manuk asal aya nyana geus sieun manuk jadi mangsa manuk iya alap-alap ngaranna tah eta teh ngagunakeun tajih ya lamun menerkam teh sret ya langsung sukuna teh karcep geus teu berdaya hewan teh kan macem-macem hewan teh tah aya anu peurahna teh dina hulu oratana aya nu peurahna dina buntut renon peurahna di buntut cenah mah lain dina hulu na mah teu naon tapi asal buntut acek hah sekarolot teh hulu nyaho heran ieu mah ih kanyaho teh boro-boro nyeun kapal cara Habibi ya Allah aya nu peurahan tapi galak nganggunakeun kitu buntut bae sanca eta maha kawasa Allah lengkap Allah teh masyaallah lengkap nyieun hewan-hewan ih mun kurang diamati eta saha guruna baheula ayo coba orang sanca teh bisa kos gitu orang sanca mah bisa naung sagalapan
nya nama bisa nahu tah buntutna ka tangkal nu di luhur huluna ka belah dieu eta ditahu bake beuteung duk eta di daharan nya ya Allah ya Rabbi bisa kos kitu eta maha kawasa Allah neangan dahareunana teh aya nu model kitu. Nah ieu manuk alap-alap syahid eta alap-alap keneh haram sebab make tajih nyana ngagunakeun tajihna cenah kiai kotok jago ge aya tajihan ieu mah menerkam mangsana atuh kotok tilok mak neangan parabna tilok make tajih kotok mah tuh biasa aja nama tajih mah teh lamun diadukeun karak orang di pautan tajihna ge aduh dijantur ya Allah dipalek urang jangjang lagi poek urang dipandian anu ngurusan macan mandi kotok geus mandi tak imam manu anu aya tajihan nerkam mangsana ngagunakeun kekuatan tajih ya Allah urang mah kan teu pati nyaho ku ahli perhewanan makan ieu teh disoting anu menerkam make suku nu menerkam make pamatuk nu menerkam make jangjang nu menerkam make dada ilmuwan Amerika geus joti permanukan tinggal urang ningali be rekamanana dina flora dan flora dan itu ngomong atuh sia aing mancing sia teh ngomong bodoh sia oh ya Allah teh pinter-pinter heran ini oh eta syahid kacacing-cacing aya seluruh hewan-hewan anu zohir geus disoting ditayangkeun di dunia. Nah ternyata iya syahid deh syahid aya manuk deh truk sukuna anu ti heula teh ya Allah. Jadi ieu lamun penca besi berarti ngagunakeun ketig ngaran besi bahkan ketigana lamun ketigana geus eundeur taneuh karak tamat jadi lamun ketig ku tukang besi mah cinggir teh coplok eta kara Jakarta eta jago besi entak Belanda sarieun ge sebab Jakarta mah kos kitu nya ngagunakeun eta ngagunakeun keting aya deui pencate nu ieu mah Cimande kalem jadi mah kos teu boga penca we kos aja pendi we kadeulina teh kalem kos teu boga penca emang henteu jelema nu geus kegedebregan we mah teu boga penca nu boga penca berarti hilok rumusna pare makin loba buahan bener disebutna tungkul pare teh tungkul namun eueuh buahan gacung kieu ketebak angin kikieuan oh eta modelna si eta jadi eta teh gacung ngaranna teh aya kadalat aya bang baru giliran bae aya penjahat gacung bukan gitu ngaranna iya syahid haram syukurin jeung heulang kene KBG alap-alap heulangan beda jenisna rada leutik sokor ngaranna nyeh
eta ieu binatang haram sebab menerkam mangsana melalui mikhlab tadi haram. Wa nasrin jeung manuk Garuda sebenarnya Madinah ukudul juman teh urang nyaritakeun dina syiran manuk nasar eueuh di dunia manuk Garuda manuk gaib Garuda mah nasrin di dieu mah sejenis Garuda tapi lain Garuda nu asli enggak nu ku urang dipake lambang negara Indonesia Pancasila teangan di negara mana aya manuk kos kitu mah aya eta mah hasil mimpi dari para ulama-ulama. Mentak di Indonesia tenang, kalem, tentrem. Sebab naon? Ingin lambang nage menang hasil istiqoroh. Bideka tunggal ika teh eta teh menang ngaistiqorohan. Ge ai pencetus sama anu kamari ieu ku urang didengekeun teh tanggal dan harina eta mah hanya sekedar pencetus zahir aslina hasil istikharah teu sambarangan Pancasila mendak ketuhanan yang maha esa dek diganti aing guru aing esa baheula urang Jogja ijana teu bisa esa titik iya 2 ditambah 2 sama dengan titik kurang disebut titik bu titik nah iya burung Garuda teh eueuh komo make jeung eta sisit nu aya dina dada sabaraha dina naon ngaranna beheung sabaraha terus jangjang naya sabaraha ieu gaib ieu manu Garuda nu urang tetapi kadang-kadang aya mentak ka modelanana burung Garuda nu aya di istana teh kadang goyang lain orang Karawang mah nu goyang burung Garuda ieu lagi culak-cilik padahal kayu ieu culak-cilik biasa ente lamun hayang nyahong ke kukulah diajak ke istana ih sombong amat sih emang geus ka istana ya Allah teu kudu ka istana Jakarta istana teh loba mas malah bejakeun lah we lah burung Garuda nu aya di urang da betul emang kumaha gitu dan nagog di istana kadang culak-cilik betak lamun ansanya geus culak-cilik beta karak negara ieu urgen lamun masih kene adem tentrem teu culak-cilik ieu beheungna teu goyang masih kajun teuing kumaha ge rekayasa can sakumaha tapi lamun geus goyang culak-cilik nah geus asa golok encan ieu macan culak-cilik biasa kene bae tuh kan Indonesia boga kos kitu tah boga keanehan burung Garuda Garuda kos gitu mah manuk di mana tuh di Baghdad jangan kos itu malah ya moal aya di Iran moal aya di Persia moal aya ku ari ka Turki manuk Garuda malah kos gitu ieu mah cerita Garuda nasrinu ieu mah burung nasar sejenis Garuda leutik manukna teh sarua aya tajihan keneh haram didahar ieu aya jam bulan setik ya eta manukna teh cingeus kos Garuda we gitu disebut nasrin haram Masya Allah wa kabin jeung manuk Raja Wali jadi sebutan di orang Bandung dadali manuk nupang lanjut terus ka ditu na ingat dengekeun coba sia becus entah tah ieu sauyunan nya maka mamana tarapa berencai
manuk dadali manuk rajawali dah eta sarua ngadahar mangsana make tajih haram. Wa kadza Ibnu Awa kitu kene model manuk aya hewan ngaranna Ibnu Awa. Jadi teu jauh ngaranna mah ieu teh Ibnu Awa bae geus. Ngaran hewan ngaranna Ibnu Awa. Ibnu bapak bin, jadi kudu aya ngaranan, tapi eueuh Ibnu Awa bae. Pengen diurang ge aya nya tangkal kayun eueuh ngaranan aya bin adang bin tinu. Oh, manuk mun diurang mah aya manuk koneng bin carung. Eta bin hugul teh. Bin carung, bin tinu. Tuh nya lamun di Mekah mah toko bin Daud. Tah bin Laden. Nah eta kan kok sekarang itu bin. Wari mah budak teu nyawa ke bin carung wari mah. Manukna koneng bagus bin carung. Ya ngaran aslina unu nyahoun. Jadi Kang Putra Lanang Ki Carung. Ngaran aslina wallahu alam teh. Bin Tinu tanggal kayu ngaranna bin Tinu. Jadi bapakna mah aya Tinu. Ngarannya nama eueuh. Kang Putra Lanang Kayu Tinu. Bin Tinu. Aya teh nu kos karar itu ya. Insyaallah. Iki sarua di Arab teh Ibnu Awa. Tapi mah lain jenis manuk ngan sewaktu-waktu osok di luhur model. Maha kawasa Allah aya hewan anu ngarana Ibnu Awa. Ieu hewan sebenarnya mah hewan di urang Malangka. Gedena saluhureun care sahandapeun anjing. Fauqus sa'lab wadunal kalb tawilul mikhlab. Panjang ca ieu teh naonna ngaranna tajihna. Tajihna teh panjang. Aya tajihan di sarua. Allah karim. Ta eta binatang luar di urang jarang. Bahkan lamun kurang ditempo mun urang manggih. Ieu teh hampir mirip kana serigala. Isibun nazib hampir ke serigala gitu. Naon karang-karana wajah-wajahna eta haram. Darah tapi tetep ieu hukumna haram. Wa irati wasin jeung kucing kesit. Hirroh teh lamun kurang dilenget-lenget loba jenisna nu aya di urang makan ucing teh ucing kampung. Tapi coba ge ka Thailand ucing teh rapi, ka Korea baragus, ka Thailand aya di urang ge ngaranna ucing Angola. Ucing Angola mah eta teh rupa-rupa nu asli namanya nama eta teh aya silsilahan. Angola mah ieu bin anu jadi sadunia teh aya sabaranya we. Angola di urang mah Angola mun carak di ditu mah tuh di mana tuh ngaranna tuh di urang naon ngaranna daerah anu pakulonan teh sok jualan madu naon Rawayan. Ya, rawayan anu ka urang nama tekan rawayan peranakan. Rawayan nu asli nama cadu kudu make sendal. Cadu kudu mah naik kendaraan. Cadu rawayan itu mah moal gua asli nama. Ega urang mah kade geus make sendal pan. Kacapean atuh mah naik ojek. Sarua. Tuh ya Allah ya Rabbi beda tuh. Nu asli mah moal daekeun make sendal moal daekeun
kemudian atuh ayeuna make pakaianana cara urang maldekeun atuh nu asli nama rawayan teh teu daekeun nama make panyuk-panyuk bangsa nu kose teu daekeun kudu aslina bae baheula sebabnya nama agama wiwitan. Agama wiwitan teh berarti kan Kangjeng Nabi Adam. Di zaman Kangjeng Nabi Adam kan can aya cinglu can aya tuh umat ulah make sepatu lah make sendal geus swallow kan baheula mah tuh geus agama wiwitan kos itu bae nya mah. Nah ieu mah anu ka urang ka dieu kanu lelempangan peranakan rawayan tah mah Angola geus sarua. Jadi lamun asli mata nu asli aya silsilahan ieu teh bin anu ayana di anu bin anu bin anu bin anu sadunya teh nyahoeun ieu turunan ieu teh nu ieu kakakna di Persia nu ieu kakakna teh di Baghdad nu ieu adina teh di Mekah nyahoeun eta Angola nu asli mah tanu mantap ahal ge silsilahna asli Masya Allah dahar ge teu meunang sambarangan sampona teu meunang sambarangan sisirna teu meunang sambarangan atuh lamun Haji Pendi boga Angola eta atuh isin kunaon matak isin Angola mah daharna kudu kornet aya eta Angola kudu kornet minimal endog setengah mateng aya eta jeung tembang atuh ngeupan ke dieu cak kucing Angola jeung serikeun dununganana dunungan disengserikan tuh iya Angola tadu asli tah pas kali itu iya ucing ge sarua aya hirrati wasit ucing kene cuman ayana di leuweung hampir kos mau galak sarua bae ngan leutik hirrati wasin ucing teh ya jenisna beda-beda ieu hampir kos mau biasa kos mau gitu nyata ngaranna hirrati wasit ujung-ujung nama seluruh ucing haram nyen kulantaran disipatan hirratu wasin aya ucing nu halal ucing nu halal aya ucing nu halal eta teh tadi model Angola anu diurus ku urang nah jadi lideg di palemburan eta nu kos kitu mah halal ngan hasem dagingna ngan lamun ku urang di dahar dampakna jadi bengek namun ngadahar daging ucing eta teh biasana jadi asma ada daging ucing. Nah ieu carita agama kulantaran hiroh disipatan ku wahsin maka aya atuh hiroh ahli berarti kan ke kos himar teh kabagi dua aya himar ahli haram aya himar wasi halal sarua ieu ge hiroh teh aya hiroh ahli halal aya hiroh wasin haram aya teh cenah ucing nu pagulidag di urang haram tetep eta wasin kecuali ieu jenisna model Angola kos kitu ya ucing eta ge aya nu ngahalalkeun teu salah teuing ya nu di palemburan ucing ahli ngaranna jadi berarti kabagi dua nu wahsin eta haram nu ahli eta halal ya ente besidek coba-coba mah yang penasaran ngadahar daging ucing itu tadana ngan bejana hasem cenah bejana wacana meureun kiai mah geus sia mah kaing suzon daging geus kaditu tuh geus jauh tah urang hewan-hewan geus atuh kasimpulanna mah tah manuk-manuk anu menerkamna henteu melalui tajih manuk naon bae manuk maninin halal gereja halal peking halal jaket trot halal cangkurileung halal sebutan Gusti ya coba ya
ayo gerak puyuh halal ayo nanti kokotokan kareo disebutnya halal kutu kuat bayi siapa kilos ya terus sarwa meureun banget nya aduh ya Allah ya Rabbi pokoknya salah untuk menerkamna make taji guys halal tadi ngan ketimbul kaidah kulumas tasbah hul arab bahwa haram istakhbathatul arab mana nucek urang Arab dianggap jariji eta haram lamun dianggap istatobatul arab dianggap bagus cek urang Arab tak halal kullu mas setiap hewan istakhbasatul arab anu nyana jarijieun ijideun eta adalah haram. Jadi kembali ke adat Arab sebab Kanjeng Nabi teh ana minal Arab. Geus atuh engke hewan-hewan anu teu dicaritakeun di dieu kembalina kana ucapan Kanjeng Nabi. Cah kumaha tadi? Mun dipuateun kabeh kan urang hese ye. Urang teh hese ye lamun dipuateun kabeh maninin, peking, manyar, non, manuk cucur, manuk gereja, eta kan waduh, burung sakitab manuk kabeh. Tah, geus kembali kana kaidah. Kullu mastas ikhbasatu istakhbasatul arab bahwa haram. Setiap ucap urang Arab ijid geuleuh haram. Jadi kembali ke Arab. Eta ikos kitu cenah di urang loba urang Arab tuh sia mah. Atuh lain sa-Arab-Arab nah. Arab kerukut teu bisa dijadikan andalan. Ya Arab lah, Arab mana ya? Ya, jadi kembali ke Arab. Arab nu asli, Arab nu berpendidikan, Arab anu bener-bener beradab. Kembali ke Arab. Lamun orang Arab geleuheun kos kitu teh haram. Hewan-hewan anu encan tercatat dina kitab maka kembali kana kaidah nu tadi. Kos kitu bae eta bagus. Nah, Arabna teh Arab anu ulah sembarangan, Arab ulama. Nah, kemantak kuari dijadikan anggeran geus we ujung-ujungna mah dihitungan kurang manuk-manuk nu aya di urang halal lah masalah sebab eta mah henteu make taji. Nomor kadua na urang Arab bari kieu komo urang Arab nu ka Indonesia mah areng ge kunya di dahar areng areng pajar dodol. Jadi aya orang Indonesia ke Arab mawakeun dodol. Cek ngeunah ke aing ka Indonesia peuli sorangan cek. Masya Allah barang datang aya ka tukang sate. Nyana bari sorangan, oh jadi dodol ya. Cokot punyana langsung di dahar. Waktu ditanya, ieu mah atuh lah di dahar teh mah areng. Ini dodol cek. Eta mah areng wah cek aing dodol. Di dahar bae urang Arab tololnya. Jadi areng pajar dodol gue jatuh. Aduh harari deung cak nu bohong mah. Aya deui pepe tuh orang Arab dibawakeun pepe ngeunah cak ngene. Ayo ke Indonesia
tisu pajar pepe ngalapis-lapis kos gitu malah terusin lah kau tak hewan ya nah mana-mana hewan anu istatabatul arab bahwa halalun halal kembali ka qaedah eta ngan can anggeus selanan ieu kakarak datang ka hirati wahsin fil asr aya keneh hewan anu sunah dibunuhna mana bae hewan-hewan nu sunah dibunuh mun urang ngabunuh maehan hewan eta menang ganjaran lantaran sunah ieu ke wayah rumu madu dibakot